kur. Anjing. Pan lauk ya teh. Kumaha ngageroan lauk ai. Jual poe teh ngan. Ieu we jeung kieu. Nih teh aya laukan. Gitu. Oh. Anjing. Parah gitu. Aing kamari teh asa ngadepean motor tapi eueuh nelpon ieu teh. Susul we gitu. Kumaha teh kudu pisan. Nah kumaha bang motor teh? Kumaha naon? Heuh mana? Heuh erek mana moal? Nah erek moal kumaha aing kamari geus di DP-an. Apa aing ada guan mana heuh? Nah ada guan kumaha? Heuh tinggal nyokot motor mah aya di bengkel geus. Setiap biro ke kokor mere 260.000 nih kabina-bina teuing ke. Oh, kumaha geus wani eta 3,5. Mama kok? Ya moal atuh. Aing keur ngidar paket tuh. Moal bala mun geus pupuh, aing mere batu ali di teh. Ya yoga. Karena batu ali. Motor. Tuh, aya motor masuk siang saya encan tambahna. Aya. Mana nih aing? Aduh. Nah HP engke di TF. Sok atuh aing cokot lagi gua. Aing ada daguan maneh aing we ka dieu cai geus. Oh naon namanya nelpon acan atuh. Telepon sia biasa nih ka dieu pak guru juga teh guru telepon. Geus sang cokot teh cicing. Tong lila tuh. Moal. Jeung sia bae tiap bang cokot jak. Pan aing sama wanang ka teh dituna ka dieu na. Naon atuh? Ya. Sia ongkoh lah. Naon teuing. Cek aing bensinan heula geura. Meuli sia tuh. Pan duitna ge ngepas ngan sakitu. Atuh sia teh ku aing bere motor meuli bensin motor. Ya bensin euy. Heug mana motorna? Heuh di jero meureun geroan tah. Bukana. Mang, mayam. Mang. Kumaha yo? Ieu mang tah motor karisma teh aku si Oding jadi pangaluarkeun. Giok. Bener bang, teu butut pisan. Atuh deuleu we tuh pan ngagoler ieu tuh. Tah. Korma. Ah, siap. Jeung bebeungitan sia mah eun siap ieu. Oh, Kurangan tuh. Pan ieu jokna kieu. wah murah ieu jok mesok selah heula ngajaran. Halus mesin mah. Tuh, kontak ayo depan. Ah, teh hirup. Iya nya. Bensinan euy mang ieu teh. Aya. Nanti hirup. Sok selesotkeun tah. Aya sinehan eueuh. Sok locotkeun heula, locotkeun ka barat teh teh pembersihna sok. Nanya terus bang. Aya sinehan berarti sok tasupkeun deui. Cek kontakna. Lu nanti hirup bang. Ah, beak bensin aja tuh. Beak bensin, amal lihat bensin Oding. Mana tuh duitnya? Ti siap motor lagi jeung sia ieu. Tapi aku aing kakarek meuli motor geus kudu ngamodal bensin deui wae. Aduh, siam nih hitungan pisan babalas teh meuli 10.000-eun. Kan beak bensinna. Cungur. Mana atuh wadahna? Tuh, gerengangan tuh Bang Peyem tuh. Ya, loba wadah nama tajikin meuli. Geus sok aya duitan heula atuh tah ame aing ieu aya ieu na sok teh heula geus puguh ieu motor mah.
Ya tuh, tuliskan. Tah, tinggal mencet. Tah, geus. Sok jik we bawa jeung motorna mana surat mah. Oh, tela, kok tela. Oh, wah ya surat nage pan kumane geus dibawa pareto ih, mana yang mah pohon gitu. Ih, heuh kita di aing surat sama kadi majik. Rajik we bawa geus. Nyarankeun motorna tah. Didorongnya yuk. Dorong heula ka tukang bensin. Indit ngadorong, balik ngadorong. Katanya mah lah. Aing geus sarua ngadorong bak bensin pan. Sok. Oh, gatuh. Entar dicokot ieu di nadana. Baso. Kemana anak ieu euy? Motere aruh kieu tiseun. Baso. Naon teuing mau di motor teu hirup aing. Kumaha teuing Tinggal ngabensinan kehe na ngecebrek wae atuh. Panu aing geus sarua eueuh bensinan ieu adalah didorong. Nyawa ieu teh mun geus hirup mah. Dorolok mesinna teh na kumaha? Aduh liting sia kumaha sia teh aing geus ieu kontan duitna ge. Milik sia we meureun tah mah. Atuh kete aing kaluar deui duit na kumaha? Nah, atuh meuli bensin 10.000 babalas eta kabina-bina teuing atuh. Baso. Ajo na sia kang baso deui. Dagang, wan ada dorong juga. Ya bensin. Waduh. Oh, tukang bensin itu. Oh, gua ada tirinya timang peuyeum. Pangnyamkeun aing sekalian. Siap. Aing deui jo. Oh, Sok. ayo naik deh, Pak. Keisukan kayak November. Aing dagang lagi ayo. Nah, ayeuna tua bela aing lapar kan. Nah, gitu tuh ngomong ayeuna gitu. Si Ajo kamari ieu teh kuduna motor aing Odin. Nu ieu teh si Ajo teh. Dibeli. Aing dibeli geus di DP-an ku aing kamari 100 sih teh dijual si kunyuk teh. Teu jadi. Pamajikanna cenah nyarekan tuh deuleu. Kudu tagang baso cenah. Teu tulus. Luah bleweh kitu kos lain kolot teh. Saruana. Anggut saruana bebel. Tuh bang, pan daripada pemajikan orang balik, kami toha coba orang tuh usaha mau dagang bakso. Kiraku we. Sia teuing teh yang nyaho aing lah. Gawat atuh dengan baso teh bungkang bengkeng pisan sia mah. Kayak yang pisan. Bang, santai-santai jadi ya, kela ya, Wan. Laparnya tasnya dorong motor. Gawat ya lah. Pesan omong. Wah, mana-mana teh wah, karena bakso lah. Nih, jadi kan. Oh. Sia miceng was ngelebok bakso teh bebal. Panas, Bang. Panas. Dinakeun aja tah ngaruy kehet anu gieu ka ditu. Di, pangmayarkeun heula tah jadi 2. Naon, Bang? Meni api-api nu goblok sia pangmayarkeun heula aing cek aing teh 2 mangkok tah jeung sia. Raos. Kantun ngaam. Namun kantun ngaam teh ge 10.000 ken. Sia ku aing dibere motor murah tah deuleu. Murah ge bari teu hirup. Heuh meuli bensin heula modalan. Teh aing deui. Aing motorna nu saha ayeuna? Aing. Ha bensinan ku sia bila ku aing di kudu coplok deui. Non teuing nu dirasa. Hujan lah. Nganjuk we. Nganjuk sih mah kakak dagang aing panglaris, dia anjuk. Buru-buru. Nganjuk atuh sabungkus. Ulah geus buru 2 anak tuh. Biasaan. Pindah lah aing hujan.
jika beli bensin ya kelak ulang-ulang gitu atuh kos. Oke. Oh, arek ieu ge. Meuli nasi loba heula aing ke menta saeutik tah jeung si Brang-brang. Na menta sagala meuli sorangan, sagala pisan kudu teh aing. Sia cungur mimurup geus kitu bapak. Pira ge menta bensin saeutik sia teh sia sok ilu kana motor aing. Moal aing mah da aing geus kabeuli motorna ge. Moal ilu-ilu deui aing. Si kunyuk berasa gitu. Kunaon wa? Aing keur kieu aing teh ngabaso tah. Ini motor saha? Ini mah peranti juga ngalaan hurang lain. Diancumkeun geuningan kana situ geuningan. Kan saya Aing goblok na sia teh ngece geuningan sia teh kieu-kieu ge gablek motor. Daripada sia leumpahan we ku si Enjut. waduh. Mua ya. Mau aing cek aing teh. Nah, nyebut pangaling ngahurang mogok. Kieu ge ladang duit daripada sia mantok. So, pana tu peragi hore saeutik peragi nam nih kabina-bina teuing. Oh, da teh kasup heureuy gitu mah. Kapan teu apal sugan teh lain uwa ieu motorna. Ek dijual mah ieu motor. Ngerek ku aing karti mah. Jualan aing mah tukang bisnis. Terus sabaraha ek dijualna? Bisi gitu. Oh, sok we. Ente wani sabaraha? Iya. Ieu nu bener ek sayang sabaraha ieu. Ieu babaturan urang bisa anu butuhan ieu. Kopi aing ngabay 700 kop, ari bener merek dibeli. Nah mahal-mahal ting mrewe motor nu kieu meni 700. Motor nu kieu paling di kilo mah. Hade we bener di kilo we rek. Nah di kilo kunyuk, sia teh ayeuna mah ked. Motor kieu teh loba deui ayeuna mah sia teh di kilo segala dusun geuningan ngomong-ngomong teh. Heuh atuh pira motor nu kieu meni 700 ka bina-bina teuing. Nu kieu mah paling genan payu genan di kilo nu kieu mah. Motor kieu patut nyahan 700.000. Tuh, hadiah nagenan loba, jangan nih sekarangatan kieu nagenan. Erek moal. Sia hayang naon jeung aing kunyuk. Kilo-kilo we sia teh babak. Padahal nu kieu mah kiloan, lamun tadi kilo dijejak nu kieu mah. Ya anjing. Si kunyuk lompatna kos bagong di goblok, awas ku aing isu kapan kieu deui. Ku aing diwejak motor aing digulingkeun. Si kebonya ku aing awas ya papanggis sia. Si kunyuk ieu na deui. Goblok.